ayeuna mah rek tani teh meuni hese. Hese kumaha hari ece tinggal boga lahan jeung kadaek moal hese. Ih lain kitu bah, ayeuna mah rek melik gemuk oge hese lamun teu boga kartu tani mah. Dina ayeuna oge mahal. Tong dijieun pusing atuh ce. Nya terus kumaha atuh bah, cik sugan abah boga solusina. Gampang atuh ce, ayeuna mah urang tinggal balik deui ka pupuk organik, ngagunakeun gemuk tai sapi, gemuk tai domba. Terus? Tah, aya ce gemuk anu alus pisan. Naon bah? Putaso, Naon putaso teh? pucuk tai sorangan. Wah, ari nu melak pare di sawah disebutna naon? Tandur tong. Nah hanya anu tanur sok mundur. Nya tong lamun sabari maju make katincak deui atuh pare menang melakna. Ari wa lamun sawah batur keur ditanuran, wa sok ngiluan. Oh sok atuh tong, lumayan aya buruhna. Sabaraha eta buruhna? Lamun uak mah biasana sabedug teh sok dibayar 20.000. Oh, hari kitu mah otong ngarti ayeuna mah. Ngarti naon tong? Nu sok balik ku buruh tanur sok ngaromongkeun 20.000 bari nonggeng. Oh Yati, kau gadis Indo Itali, dulu kau selalu di hati. Oh Yati, kau gadis yang paling seksi, kini buatku sakit hati. Eca, eta kabogor teh? Anu mana bah? Eta anu kamari panggil di jalan jeung Abah. Oh nya bah eta, kunaon kitu bah? Katinggerian mah bager, Ca. Nya bah bager. Ya, tapi kade zaman ayeuna mah ulah katipu ku lalaki. Katipu kunaon kitu bah? Heeh, ngakuna pengusaha. Ari pas ditinggal di dana KTP, statusna buruh harian. Ah, geuningan abah oge. Abah oge kumaha ari Eca? Nya dina status KTP wira swasta ari gawe ngaronda teh penting. Kunaon, Mbah? Hulang-hulang gitu. Rekan nemuan pi jeung awewe. Kudu nage atuh, ieu mah kalah sedih. Heeh, teu boga duit pi. Coh, sina teu boga babaturan wae. Wah, rek mari nginjem pi. Lain, mending gantian ketemuan aku Apih, mumpung Apih boga duit. Ade pi. Saha we nu kamari? Anu mana? Eta nu kamari panggil jeung Abah di jalan. Oh, biasa. Jadian teu? Tuh. Aduh, lebar, sok julang bohai, tapi kata jadian. Hah, baik tuh jadian oge. Nu penting mah sempat kejadian. Itu pi. Kebeneran panggil jeung otong di dieu. Aya naon kitu wa? Nya tadna warek ka imah. Ari si imah aya teh toh. Kadek bio pisan ini tuh wa. Ka mana cenah tong initna? Katen biwiwi. Ih, tanya rek disampur ke uwa teh supaya bareng. Emang aya naon kitu wa ditun biwiwi? Eta rek ngalongok biwiwi, cenah mah pingsan ti isuk-isuk. Ayeuna teh can eling keneh. Gara-gara naon kitu wa? Eta gara-gara budak anu cikalna keur mah awewe hiji-hijina kabur.
dibawa kawin lari ku kabogohna. Kawin lari. Otong mah moal ngarti leutik keneh. Emang mun kawin lari sahna kudu lari seberapa kilometer gitu, Wak? Kunaon ce ngahulang wae? Nya ca, ece keur mikiran mantan. Naha make jeung kudu mikiran mantan sagala ce. Nya ca, mantan teh ibarat permen karet. Nah kumaha kitu ce? Soalna lamun permen karet geus pahit pasti dipiceun, ditijekan. Tapi angger keneh we nempel. Pi, abah teh bingung. Bingung kunaon, Bah? Iya mah sugan api buka solusi. Nya, solusi naon? Abah teh kecanduan ngopi, Pi. Aturan dina sapoe beak 5 nepi ka 7 gelas. Waduh, Cik ieu mah sugan api buka solusina. gampang atuh solusina mah. Naon, Pi? Abah kudu boga gawe. Panapi apal, yen abah teh pangangguran. Gara-gara naon gitu, Wak? Eta naonnya gara-gara siapa tadi caranya Dipancal ya otong. Judul ada otong dipancal tuh, Pak. Kalau kita marah sekali. Wah, anjing. Ade, Pi. once ngahulang wae. Nya ca, ece teh keur mikiran mantan. Nah make jeung kudu mikiran mantan sagala. Nya ca, jiga permen karet. Nah, jadi kadinya. Nyaca soalnya juga permen karet. Gitu. Nah, tapi bisa nyalain gitu, Bah. Ayeuna mah lamun rek meuli pupuk gemuk teh hese lamun teu boga kartu tani. Lain pupuk gemuk. Naon? Rek meuli pupuk ge, teu Oh. kartu tan. Hah? Anak meuli gemuk. Oh, tah make pupuk.